Lamun dina Al-Quran tadi caritakeun tentang anjing, sakadar caritakeun khinzir. Kemudian anjing mah dihalal-halalkeun, sing hade teu ngaji berarti. Kitu keneh babi ge nu haram ge dagingna hungkul lahmal khinzir, ai buntutna mah jeung huluna halal goblok. Teu ngaji teu budak. Bari yang balaya di Indonesia sing hade. Muntah dengekeun kiai nu asli bae pengajian di Jawa Timur, Jawa Tengah, di Banten, di ujung ulah ngadengekeun paham-paham nu teu bareres. Ngaji teh mantap kudu make alat. Ngaji sorop heula nasri paala paalu doroba yuh heula ngaji geus beres ngaji amil heula abeh nyaho amil teh sabaraha rupa ulah nyaho teh amil nu di lembur bae. Ai urang ngaji jurumiyah, kemudian ngaji alfiyah, kabelah dituna ngaji bilagah johar maknun. Kusi kurang mantep jang mutuskeun masalahna ngaji dah ilmu filsafat mantek. Ngajilah jang notor hukum, ngajilah usul fikih. Kakarak nyaho, engke bakal nyaho. Ieu teh termasuk kana itu tasbih, ieu teh majaz dan lain-lain sebagainya. Engke bakal nyaho diterapkeun akur-akur kitu. Lamun urang nyangan ngaji nyaho saking kituna doang ulah sok aja bongkar-bongkar alfi naon kitu Quran.